Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Santen Sadayana. Kami di kelompok 2 bade ngelakonan tugas wawancara sareng laporan hasil kegiatan. Di dieu urang teh hayang ngabuat ieu tah salad buah. Nah, tujuan urang ngalakonan ieu teh kanggo ngalengkapkeun tugas basa Sunda jeung nyahoan cara ngabuat salad buah. Jeung abdi di dieu Raisya Putaning di absen 27. Jeung abdi Muhammad Balisi absen 19. Jeung abdi Muhammad Abi Ramadan absen 18. Abdi Mazara absen 13. Abdi Zikra Zakian Lufi absen 8. Abdi Gladys Angelina Putri absen 11. Pada nyaksikeun sadayana. Selamat nyaksikeun. Yeay. Ayeuna urang teh bade ka rumah Abi Anin. Nya tadi teh meni riweuh tah, meni banyak inina. Oke. Stay. Hai sadayana. Jadi urang teh bade nyandak meser mayones. Urang meser mayones jeung keju. A few moments later. Cik ku urang ditanyakeun. Permisi. Punten. Urang teh gagal meuli mayones. Teu aya guys. Oh iya, jika orang ditanyakeun. Teu aya guys. Enggak boleh. Urang teh meni aneh. Sensor. Guys, jadi orang harus meuli ieu mayones sareng keju. Hiji deui di rumah. Apaan tuh? Guys, jadi orang geus meuli mayones jeung keju. Hiji deui di hareup. Ieu abi meuli. Abi meuli sareng Zikra. Ieu teh urang abis apa? Meser. Itu mah abis. Rek meser. Jadi bukan Meser. Jadi urang teh abis Meser. Ieu tah mayones jeung susu kental manis, keju. totalna teh sakitar 40.000. 30 Oh iya bener 30 genep. Ieu hargana 13.000. Ieu harganya 7.500 jadi dua teh 15.000. Ieu teh harganya 8.000. Guys, jadi ayeuna urang teh keur tuang. Jeung hayam, jeung tempe, jeung ieu lumpia, jeung sarondeng, jeung ieu ya, jeung bihun, ya sangu, bakwan. Ieu buah-buahanana. Aya melon, aya semangka, buah naga, mango, jeung mangga. Buah Mangga. Anak saya apa? Semangka, apel, melon, jeung buah naga. Jeung ieu ya. Kalengkeng. Salah. Teh duku.
Nah, ayolah kita mulai aja. Iya. Mulai. Menyaksikan. Tong apel heulanya. Tah gitu. Bagus. Sebelumnya apel nu ieu geus di Kumbah. bersih. Nya. Geus dikumbah. Kumbah. Dikumbah. Tah, Jeung cai. ieu abi teh sok. Di sana Jira teh keur nyiksik mangga. Amis teu? wah, amis kacida. Ieu teh ngupas naon? Melon. Ini palalinter. I think I like when it rains. You told me to go to the light. And what it's like to feel your pain. Now I'm okay if you're alright. I start to wonder why I can't. Tah ieu geus jadi buahna. Asupkeun ieu tah susu kental manis sareng ieu mayones. Eta buahna geus jadi aya buah samangka, Samuana ini. melon, mangga, buah naga, apel. Ya buah. Wah nu ieu amis. Tah ieu Aja apa gua taruh ini di muka. keur buat keur diadu ku si Abi, ku si Angel. Apa? Hey. Terus Habisna itu ini diparutkan. Nggak jelas abang. tah diadukna nganggo ieu tah. Tah, lain ku spatula. Raya. Beda ya. Oh ini ieu teh bukan spatula. Lain eta mah atuh Abi teh teu centong. nyaho. Abi teh Di nyaho. anin teh atuh kumaha nya? Bisa jadi. Masya Allah tabarakallah. Mau manja mano. Ini cantik warnana. Seueur. Meni deui soalna aya buah naga. Nya. Jadi warna emping. Mun teu aya kumaha? Jadi kumaha? Pucet kitunya. Mak. Ieu keur diparut deui. Iya, salatna geus jadi. Tah tempokeun tah. Meni ngeunah. Bisa. Nanti belum ngasaan tapi sigana mah ngeunah. Nah, Nanti sok tah dengarkan wawancara, dengarkan wawancara kita sareng AA anu sakedap lagi. Keur di Iya, Keur OTW ka dieu. nanti dengekeun iya. dengekeun review salad buah kita ya. Oke. Dadah. A few moments later. Ayeuna urang teh geus sareng AA anu urang
di wawancara. Nah, pertama-tama sok anak kebian salat 2 urang. Muka bahagia. Orang langsung wae ngawawancara si Aana. Pertama-tama saha nami Aa. Nami Abdi Wendra. Terus teh tadi kan geus nyobian salat urang kumaha raos teu buah salat urang. Raos pisan, amis pisan. Nah, AA resep buah salad kurang. Buahna amis, terus tampilannya saya. Kumaha sajiana salad urang tos sae tacan. Saya pisan. Toppingna saya pisan. Di mana Aa sok meser atanapi ngadamel buah salad teh? Biasana mah mesen di pedagang kaki lima. Numutkeun AA iraha waktu nupas kanggo tuang salad buah. Anu pas nama di bulan puasa, pas berarti buka puasa. 1 bisa. Urang ge Setuju. Saur AA naon wae buah anu cocok kanggo salad buah? Anu cocok mah buah mangga, buah naga, buah melon, sama buah apel. Pas Berarti iya salat sama buah. yang urang Jieun. Hatur nuhun pisan Aa Wendra bersedia jadi narasumber urang. Mung sakitu wae kagiatan urang dinten ieu hapunten pisan bila aya kalepatan. Hatur nuhun anu geus nyaksikeun. Dengan ini manfaat urang nu di awal urang teh geus nyahoan cara ngabuat salad buah, ngajieun salad buah. Manfaat urang teh geus kacapan. Mung sakitu heula saninten buah saninten di palapatan. Hapunten urang hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ayeuna orang teh keur dahar. Tuang. Ulang. Dahar tuh kan. Guys, jadi ayeuna urang teh keur tuang. Jeung ieu jeung hayam, jeung tempe, jeung ieu lumpia. Jeung sarondeng. Jeung ieu ya. Jeung bihun. Ya. Sangu. Bakwat. Ieu teh aya 3 manusia anu ti di bohong. Selamat tuang, wilujeng tuang. Iya, nawel. Buat behind the scene. Lu jauh-jauh sana. Aduh, kepala rasanya nyut-nyutan. Ya, maka minumlah Paramek, tablet berkhasiat ganda. Paramek. Assalamualaikum. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Jadi nak mayonesna bedakeun Ih, salah. Beda ieu teh mayones burger. Iya teh. Oh enggak bisa sama aja sama. Iya sama. Gambarnya beda. Tapi ieu teh Ada endorse ya. keur burger ieu teh. Ini mah gambarnya doang nu ieu. Tapi ieu sama. Iya nama sama ya. Biasa mun nganggo biasa mun keur saladnya. Teman-teman teh geus rek apa? Ulang uwi. Geus rek uwi tah. Geus rek iba. Iba. Ngambil ke Duh iya mah tilang tah. Motorna mah teu bener. Dadah kawan-kawan, terima kasih. Pokoknya dihabisin aja. Kita semua nggak makan aja loh emang. Ngobrol gitu.